hari aing ngabegal gagal aing kumaha deui geus kieu ngopi hayang aing jajan hayang komo deui ngabaso mah geus da aing dengan budak di dieu sorangan teh keheul kes monyet. Aduh ya, lembur apa kuburan ya? Rahe teuing. Budak eueuh ja. Aduh. Woi jang. Hai, sia. Kumaha cager? Cager awak. Cager di dieu. Ai sia ka mana bae ka nempo aing. Coba si eta gayana lekos bencong gitu. Ih, ting bating aing mah. Gila aja nyeleuna. Atuh kumaha deui sia mah pang. Jadi keur orok aing mah. Oh, gitu. Geus. Urang dengan budak bae lah. Ayo. Kareuheul jang ti dia. Ayo. Urang dengan ka mana ya? Nya teh kieu tempatna. Nya teuing aing mah jajan orang. Oke, yang bararudak. Habis tangan bae urang. Yung, orang mereka kasih pangku masalah. Jakeun bae dibegal gitu. Nyaing majang cina kasih ipang meli salak salos bak yung. Sia mending salos bak aing setoronton kumaha ye. Aduh, ringet aing ge yung. Yung kumaha carana menang salak salos bak jeung satoronton yung. Tinggal ya aing duit gitu boga, pusing. Apa orang minta bantuan baik gitu. Yung kasa, aduh aing mah. Itu tuh si itu tuh. Mana stop? Oi, enak sih ya. Adela. Gila. Coba itu anak tukang yuk. Enak. Jadi kieu toh aing minta solusi ke sia. Kumaha bisa carana eta? Boga salak setoronton. Jeung salos bak toh, kumaha carana? Kedeng-kedeng aing boga ide ya dak. Nya sararia duaan. Sahangnya aku mah cenah heuh. Alhamdulillah yung. Sisi teh boga cara. Alhamdulillah gitu mah. Segeraan coba kumaha carana aing nyaho ieu penasaran. Dak si hangnya heuh. Hanya bus ya. Iya penasaran. Saya nyambung. Oh, aing hoyong banget teh. Hanya heuh masih heuh di pasar lah meuli. Ai sia. Boga duit. Sia mah toh mere saran gitu-gitu teuing. Ngaranna aing boga duit mah. Tadi aing meuli meureun. Paneta doang dak. Cara hiji-hijina supaya sia bisa melikeun si Ipang salak. Emang sia jeung naon melikeun Ipang salak? Aya naon tadina? Jadi kieu toh pan aing teh janji ka si Ipang melikeun salak keur aing diajakan ku sia gawe teh ya. Terus tiba-tiba aing di jalan ka begal. Aing boga janji kasih Ipang. Hendak malikeun salak. Ju aing kokna ka begal aing di jalan. Nya begalna serem toh kos monyet. Ai. Parenganan heuh aing poho. Pareng budak mah ka Jakarta. Poho aing ge. Oh ke Jakarta. Heeh. Kan teu beja ka aing mah. Nyaho aing ge. Geus urang mah kieu mah urang kulintang-kulinting bae lieur lah. Woi dak, nu kamarana. Aduh. Budak-budak nyebut aing budak sia ngalunjak. Ulah bang soalnya sama motoran aing. Babaturan cek kumaha geus ngalunjak mah ka aing. Lumayan jeung tita-tita. Oh bener sih, emang nage. Wah, cucurut ayo saya jeung aing ulin. Lumayan nyele empang urang. Oke deal. Ilu jeung aing sia. Duh. Yang silu jeung aing. Bagus ya Dil, boga anak buah kos kieu. Asa man andai jai mah pang pintaran di dieu. Aduh. Ja itu masih Sanu jeung si Ayu mana ka Jakarta nyebutna ka aing. Horeng adi dieu. Beuh. Pentas salakna ku aing. Sia. Aduh. Asih Ipang. Toh Sia kumaha toh? dak kumaha hayu sia cik aing tadi meuli. Pan aing teh boga duit. Ih, lamun boga duit tadi aing meuli. Sadak ayeuna mah jujur bae. Kajen Ipang rek ngambek ge urang mas jujur ieu. Geus. Jeung aing sia. Hei, sia. Diuk receng. Ainaon Pang, ainaon. Enaon ulah enaon sia. Mana janggina sia? Engko nek salah ka aing. Geus slow pang slow.
Ai sia deui pan sia teh boga janji ka aing poho aing. Hei, mana si janji na ka aing? Jadi kieu ya aing ngomong ka sia. Hangis kira ngomong. Dudak, kumaha kanyahoan ya mah aing. Kira nek ngomong naon sia? Jadi kieu ya. Aing anu ngabegal di jalan. Nu bener sia. Bener. Mancing aing ge titah ka hade loba begal. Aing ngerana nyaho memeureun molot dinga. Oh bener. Emang lagi sih. Aing edan deui. Oh, Pang, aing kabegal di jalan, aing jujur bae ka sia, tapi sia ulah ngambeknya. Hangis tenan naon? Pang, ngomong-ngomong saya mau anak saker tadi. Naon nanyakan orang. Dak aing nek bae lah. Jaga rasa udah obrolan itu ka sia. Hangis kira mabur sia ka ditulah. Hangis sia kira ka deceng. Hei, aing mah curiga sih ya, Dak. Kasih kudil, bawa mana yang aing ngabegal. Aing rada curiga. Soal manehna pas tadi urang nyacakeun begal kabeh bae. Dak curiga aing mah. Kayak iraha-iraha kurang intip heuh. Hayu lah urang intip. Geus ulah wakasa ujon sia ka si Kudil. Aing mah lain seuzon, Pang. Pan meureun manehna tadi urang nyacakeun begal manehna kalah balik. Engke kueng diintip lah, urang intip. Lah aing daripada ulin jeung budak nu ngasuh lauk aing. Coba lamun ngasuh lauk mah bebenangan meureun aing ngopi-ngopi di dieu sorangan ngeunah. Intip si kudil sih hayu, hayu percaya mah. Ayo geus lah. Bransu. Dak, keheulan dak. Aing ngomong-ngomong si kudilna di mana ya urang ngintipna. Saya lah. Hayu tuturkeun aing hayu. Lamun bener si Kudil mah nya beak. Sugan bener Pang. Dak. Jadi itu mah aya budak leutik, nih urang nanya Bayu ka situ yuk. Ayo geus, aing nanya ke dong. Hayu. Hei Ceng, manggil budak teh sia goreng pehewaeun deui. Nanti nama jadi tulen. Di mana? Di situ di sumur. Nu bener si Ceng. Benar. Hangis nuhun tuh ge. Gua gandeng dak orang. Nuhun Ceng. Ayo. Dak. Urang cek itu bener si budak. Hayu urang ngintip deui dak. Jadi itu mah si kudil. Para mah eta ke kamari nu ngabegal aing. Atuh aing meureun lamun digebugan ku barudak atuh meureun kumaha nya sieun. Tuh kan bener cik aing ge begal napa sih lagi si kudil siapa teu percaya sih. Aing ieu teu nyangka kumanehna jadi begal aing mah. Dakan teman bae pan aing teu mere salak gara-gara manehna. Aduh bener sia ai kitu cara nama mending urang gebugan bae Ayo lah. jangan ayo. Lah, ayo geus. Ngarti aing mah. Ayo. Sudah tahunan dah. Hayo sia kanyahoan ku aing. Kanyawan aing toh. Sia nu kamari ngabegal ieu budak dua yo. Aing teu menang salak be gara-gara sia lah. Lah so ujon toh aing ngabegal henteu. Lain ujon di laing mah tadi aing ngadenge sia ngomongna sia nu ngabegal ke kamari dengan budak. Sia ulah loba omong sia. Ya udah. Nalunjak sia. Ampun Bang. Kecabokan deui lah. Ayo dak geus karunya geus tinggalkeun bayi mah budak cina ku kelong teh ya. Lebok sia. Hayo. Ah jomblo, mangkana ulah sok begal dah. Padahal bae teu salah. Tasna ge eta mah kolor jeung koko. Wedak na kamaran. Oke deal. Iya aing geulilah. Ongko mana ka. Aduh. Incan.